artos anu tinggal runuk dina meja hakikatna mah tulisan bang akhirat moal nu neuteub anu hakiki angin Allah melong kanu merena jeung melong kanu rek kajalankeunana nepi kanu dimaksud atuh henteu liwat riado ayeuna surungkeun ieu duit sing nepi ka kana cita-cita nu mere tolak balaina jauhkeun balaina parekeun rezekina babarikeun usahana solehkeun anak incu jeung turunanana puntangkeun kana ieu duit sarta ieu duit sing jadi lantaran pikeun caang di kubur anjeunana jeung pikeun bekal anjeunana dina meuntas siratal mustaqim jeung kanggo calik di surga ku artos nu araya ayeuna sakumaha janjina Allah piwarangan anjeunna tutohiruhum eta duit ngabersihkeun kana dirina wa tujakihim ngabersihkeun kana barangna kemudian wasolli alaihim duakeun ayeuna buktina inna sakanata sakanun lahu dua anjeun matak tentrem kamaranehana matak tenang pakai tawasul ku ieu duit dari urang mah masalah ngadegna bangunan mah formalitas nomor 2 jangan teh kuring mah ajeng laengna bangunan nomor 2